Ait. Ay kudu kumaha ngadalakeun rasa kula dina waktu ayeuna. Cinta rasa cinta kula ka salira moal kagamarkeun ku carita sok sanajan enahna basa, moal kagamarkeun ku impian sok sanajan endahna lamunan. Salira istri anu geulis kawanti-wanti, enahna kabina-bina lucu, taya nunuruban lir widadari lumbung suret di kakiangan. Karna teh jaman terangan halisna ngajaler paeh, panonna cureleuk bulu panonca rentik pangamung bangir kuwung-kuwungan letahna gemang banyiran. Waosna gula gumantung cangkeng leutik campeureuni, imbitna tempok biola ngeseri mata kataji gelenyu imut mata kairut geulis. Ieu akang kaedanan luar biasa geulis cinta bebene pamepes hate beureum kadeuleu bentak karasa munyang gigi rasa gigireun munang karaka salukureun. Penting sudah kana sare beurang sudah kana dakar, pikiran manteng ka maneh mah ajeun hancur tutumpuran kajeun paeh ngabalebang teh jeung tibatan kula teu laksana kapiduriat ka manehna. Kajeun paeh ngabalebang teh kula dina waktu ayeuna jeung tibatan teu laksana ka cinta geulis cinta. Nyai cinta ieu akang nok kajeun paeh ngabalebang ke ngajampana bugang cek paribasana jeung tibatan akang teu laksana kapidurian asalira. Gusti lamun teh ieu